sok dirobih pola pikir namun pengaos mun kamari aya keneh dina pikiran hariwang sieun anak teu dahar matak nu dipola di ayeuna mula kumaha supaya anak bisa neangan duit lengkapi ilmu para gineangan duit lengkapi ilmuna para gineangan harta lengkapi ilmuna para gineangan dahareun. Masya Allah ieu teh bapak terek nuturkeun nabi nuturkeun korun sing saha dina sejarah nu ngumpul-ngumpul harta nabi apa korun? Korun si korun nu ngabunuk-bunuk harta Sa'labah nu ngabunuk-bunuk harta hidup untuk mencari harta hayang ngawaris anak incuk ku harta itulah korun. Lamun anjeun ayeuna sarua rek ngagunuk-gunuk harta rek ngawaris rekening miliaran jang anak rek ngawaris harta hektaran jang anak sementara anda tidak mewariskan tauhid ke anak teu mewariskan tasawuf ke anak kajen anak tawauhan jeung Allah kenu penting anak lega sawah lega kebon berarti anda tidak lagi mengikuti Rasul melainkan anda sedang mengikuti korun. Naudzubillah min dalik. Entong beunghar baik ngan lamun geus beunghar anak ulah difokuskeun neangan ka beungharan deui pake tak kebenaran indung bapana biaya karena yang mengenal Allah cari ilmunya untuk mengenal Allah pasantrenkeun sekolah agama ulah asal-asalan sing dinas dan kalah di program neangan duit deui beberikeun indung bapana teueuhan jeung Allah sing atuh anak pasti ngawuheun komo lamun indung bapa geus sawah jeung Allah anak kudu lebih kenal lagi kepada Allah. Masya Allah punten lain nyarekan bakat melangit